Dipiring ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejah husuk nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap mewah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Muga-muga lamun nya ieu pangaosan sing sae pangaosna lamun nyaan ieu pangajian sing hade pangajianna. Sabab nu ngaran hirup tong coba-coba urang ngarep-ngarep di ajian batur mun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu mampu ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jelema nu alus nyatana jelema nu bisa silih hargaan ejeung batur. Well. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwah santri nuku simkuring dipihormat guruwaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lemur tikawit Bapak Kades Kadus RW RT BPD lebe tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT anu hormateun simkuring. Ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Kali-kali ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang. Jawabanana hayang untung dalam rugi mah dijual jeung gerobakna. Kali-kali bapak ngawangkong jeung tukang tani kunaon make jeung tani. Jawabanana hayang hasil da rugi mah bakal eureut. Kali-kali ibu ngawangkong jeung nu gering kunaon make jeung ka dokter jawabanana hayang sehat. Tah ayeuna kuring deuk nanya ka ibu ari ibu pangaosan sabenerna hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Jelema dagang hayang untung, jelema tani hayang hasil. Tak ibu datang ka dieu teh pangaosan teh kudu boga kahayang. Hayang naon ceuk ibu hayang ilmu. Ngan pertanyaan anak lamun Allah geus mikeun ilmu kuat moal awak ibu. Sope da rakyat ge pan sok hayang jadi pejabat. Nah geus jadi pejabat poho ka rakyat berarti jabatan teu kuat dina dirina. Well. Aduh. Jelema sangsara hayang beunghar geuning geus dibeungharkeun ngadon adigung kanu sangsara. Berarti teu kuat eta teh Pak. Ayeuna jelema ieuna pangaosan cenah hayang ilmu. Pertanyaanna kuat moal lamun Allah mere ilmu. Da loba jelema baroga ilmu tapi ngadon sombong ku ilmuna. Deuk sombong mah teu kudu pinter jadi jelema belat ge bisa. Geunah ieu ceramah ka harti teh. Jug ungeuk sararea. Kadang-kadang kasiniran ongkoh teh. Sok ulah waka urang ngewa kanu bodoh, ulah waka ngaku pinter sapanjang diri ngewa keneh kanu bodoh. Ulah waka nyebut beunghar diri lamun urang ngewa keneh kanu miskin. Nah urang pinter ulah waka ngaku pinter lamun ngewa kanu bodoh, si eta mah teu nyahoeun fungsi pinter teh ngoncoran jelema bodoh. Ieu ngadon ngewa kanu bodoh, deuk ngewa mah teu kudu pinter jadi jelema boloho we teh. Matak disebut dina sunna mah pinter kabalinger. Justru anu bodoh teh kudu dioncoran ku jelema pinter. Ieu mah nu pinter ngewa, diujit, cua ngewa. Sifat saha eta dalil sifat jelema pinter? Sifat jelema boloho nu kitu patut. Aduh.
apan pinter teh keur ngoncoran jelema bodoh matak jelema pinter lamun ngewa kanu bodoh boloho keneh. Bener nya teh Pak, bener cenah Ustad, demi Allah bener. Sabab komo lamun dibawa kana bab ilmu, ari ilmu teh boga fungsi, keur naon boga ilmu eueuh fungsian. Li ibarat motor eueuh mesinan Pak, motor nagog harga luhur merek HD dihirupan pae teu berfungsi. Tah ilmu ge nu aya na awak urang teh aya teu fungsina. Da fungsina ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah kabeh ge baroga ilmu, nganu eueuh teh cahaya tina eta ilmu. Da kabeh ge nyaraho ilmu tahajud pakades demi Allah arapal ngan ditempo tina kicep kieu mah kicep bareuki hees. Saha umat Islam nu teu apal kana ilmu tahajud, geuning molor wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah, tapi naha kumet jeung pedit. Ari urusan kanyaho mah budak TK ge apaleun, ngan urusan gawe punten kuduna nu dipigawe teh ku jelema dewasa. Heeh ya. Kabeh ge arapal ilmu teh jeung dulur kudu akur, jeung tatangga tong pasea. Mun deuk make ayat Quran wa tasimu bihablillahi jami'a. Eta teh dalil nyarek pasea, tapi naha nu gablek dalil ge gurger wae. Heueuh well. Ibu pan arapal kasalaki kudu hormat, gening duit leutik mah jam motor 7 poe. Berarti urang teh lain teu boga ilmu, nu leungit teh cahaya tina eta ilmu. Jadi nu mahal mah lain ilmu napa? Cahayana. Da ilmu mati Allah ngan cahayana mah nu urang, matak urang nu kudu miara kana cahaya ilmu. Saha atuh jalma nu bakal menang oncor cahaya ilmu? Jawabanna ngan hiji, qalbun salimun, jelema nu hate bersih. Lamun jelema boga harta alus hate bakal bager. Lamun jelema boga harta tuluy kotor hate, beuki luhur hartana, beuki adigung hirupna. Kongkorong 20 gram kuat jika make 2 kilo make jeung dongkol sagala. Pinggal ti dieu nepi ka dieu make jeung kudu gigibring. Hayu ngaus. Harta dipakai alat kasombongan, jelema pangboloho-bolohon. Sedengkeun boga harta teh kudu apal kana tugas. Mun urang boga harta nyaho meureun kana tugas, teu butuh ku salat wungkul tapi butuh jeung zakat. Aqimus shalah wa atu zakah. Dititah salat jeung zakat teh keur nu beunghar, keur nu miskin mah ku salat bisa ka sawarga. Mata keur nu beunghar teh kudu balager, lain kumaha wae deuk modar teh. Sadio atuh da. Tong loba ngomongkeun imah ka jelema nu teu boga imah, tong ngomongkeun kongkorong ka jelema nu teu make, tong nyaritakeun geulang ka jelema nu eueuh pangaboga, tong sok mapanas batur tina harta teh dibere henteu dipapanas heueuh, namaihan batur. Matak lamun harta cicing di jelema nu alus hate, beuki luhur hartana, beuki bager hirupna. Lan lamun jelema kotor hate, beuki luhur hartana, beuki sombong hirupna. Pon kitu deui ilmu Pak, leuwih luhur ilmu leuwih tawado dina hirup. Ieu mah leuwih luhur ilmu leuwih sasangkeleng ngomong ka batur matak nyeri hate, kunaon ai si eta. Ilmu teh kudu mawa kana katawadoan hirup. Leuwih luhur ilmuna alus hatena tawado hirupna. Tapi luhur ilmu goreng hate, beuki luhur ilmu asa aing pang akangna, batur teh salah we hirupna teh. Teu sadar ilmu teh ibarat lautan anu lega, anclomkeun curug, angkat sakeclak eta cai nu ayana curug. Itulah ilmu Allah nu dibagikeun ka sasama na hirup. Matak manusia moal meunang kasampurnaan hirup. Teu sampurna. Nah gerhana ge ngocoblak. Ngomean son mah demi Allah teu bisa. Matak abdi butuh ku tukang son. Ayeuna tukang son, mik nu manehna, son nu manehna, yeuh atuh ceramah. Padahal ieu mik digugulung sapepeting. Pantita ceramah makalah ka assalam. Ayeuna kuring osok ceramah cek tukang son teh wayahna we ieu mik sarta balik pang menerkeun moal teu ngabeledug dicook ku abdi. Mata hirup ilmu Allah teh ibarat sakeclak cai nu dibagikeun ka sasama, tau ngarasa sombong ku ilmu pamere. Mata hirup mah eueuh nu pinter Pak, tapi hirup mah dipinterkeun. Eueuh nu daek didaekeun, eueuh nu alus dialuskeun, eueuh nu hade dihadekeun. Deuk ngaku naon urang?
kabehanana ge aya Allah, pinter dipinterkeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, bisa ge dibisakeun, matak bejakeun ka jelema anu sok bisa, nanu si laing bisa teh. Nu Allah geuning dicabut mah pangabisana saha urang. Nana gerhana capetang nyarita cabut capetangna teu bisa naon-naon, matak hirup kudu bersyukur capetang pigawe dina jalan Allah, lain capetang ngomongkeun batur. Matak capetangna dicabut ngaliwatan panyakit, berewe nyeri huntu pan eureun capetangna. Bisa ngadenge dibisakeun. Matak saenggeus bisa ngadenge, dengekeun perkara nu alus, ulah ngadenge gosip wae. Lamun ibu loba teu ngadenge gosip, kumaha lamun ku Allah dicabut panca indera tina pangdenge, dibere budeg jug. Ngomong jeung nu budag jug. Capek. Ternyata cahaya ilmu teh Pak awak urang kene. Matak hirup jelema nu alus hate sifatna kosong. Teu boga naon-naon, teu sombong, teu legeg, teu adigung, teu asa aing. Nyarane kana jabatan bakal eureun lamun teu dipilih deui ku rakyat. Nyarane kana harta bakal beak, nyarane ka salaki bakal maut, nyarane kana luhur kuta gede dunya bakal eueuh. Coba nyarane maka Allah Ta'ala nu langgeng salalawasna hirup kudu tawado, lain nyarane kana ilmu di mana nu make stres. Keheul atuh da. Ceramah kieu mah da kuring mah geus merdeka, sabodo deuk aya nu make deui pek teu kajeun. Bebas. Nah, da teu nyarane kana ceramah hirup. Dek payu pek, dek henteu duli, dek aya nu ngulem heug henteu sabodo. Cak-cak oge cicing reungit hiber teu burung cak-cak lintuh. Komo manusia entong ngagantungkeun milik jeung rezeki kana hiji pagawean, da urang teh kabeh ge dibeungharkeun, bisa dibisakeun, alus dialuskeun, pinter ge dipinterkeun. Tong diaku ku urang kabehanana ge nu Gusti heuwel. Sing kosong, jelema kosong artinya teu boga naon-naon. Lamun jelema geus ngarasa boga, punten dieusian ku batur moal narima. Beuki karabut jeung akar-akarna. Lamun dina riungan ieu aya jelema geus ngarasa pinter, geus ngarasa bisa, dieusian ku batur moal bisa narima. Hatena bakal ngulem nu gelo kieu. Jelema geuleuh mah ngomong alus ge nyebut nu gelo. Gelo kieu ceramah teh kabalegan talung aing, nah atuh henteu si laing. Da eueuh nu ngulem tuh. Matak hirup mah urang kosong ngarah bisa dicucian. Harga diri manusia punten lain cangkangna tah eusina. Ieu botol hargana 3.000 perak eusina cai, piceun cai ganti ku madu 150 Pak. Cicing rada hese nerangeun bab filsafat mah. Ieu botol aqua, botol cai. Piceun caina 3.000 ieu teh hargana teh. Piceun caina ganti jerona ku madu jadi 150 tina 3.000. Ayeuna nolol ibu teh laleur asup kana cai dipiceun cai jeung laleurna, tapi lamun laleur ancrub kana madu dipiceun laleurna diantep madu. Jadi jelema teh gumantung hate, lamun hate nu alus dihina, diledek, dicaci, dimaki, laleur Pak asup ka urang, moal matak ngarobah awak urang dihina batur, dihina moal matak coplok huntu, dipuji ge moal bisa matak ngapung. Matak jelema nu kosong hate acuh we, teu ngarepkeun dipuji, dihina mangsa bodoh, panyakit hate si eta. Rada hese nya neangan mengkeluk manusia gitunya. Udah garoreng pucus sirupna itu. Dahayangna dipuji wae ku batur nalika meunang panghina teh teu narima. Dihina sabodo, diledek sabodo, disebut bodoh da si eta ge teu pinter, disebut kedul da si eta ge teu daek, disebut goreng da si eta ge teu alus. Justru panggoreng-gorengna manusia nu wani ngagoreng batur geus nemongkeun kagorengan eusi hate nu sanyana. Alah, rada kahartinya. Geunah ai cara mah ungeuk-ungekan teh kasaliniran teh. Tuh laleur asup kana cai nu dipiceun laleur jeung caina, tapi lamun laleur asup kana madu punten nu dipiceun adalah laleurna diantep maduna. Lamun sifat jelema geus kareueut, geus amis budi, geus alus laku lampah, geus hade dina carita, punten teh eta geus jadi madu, boro-boro kolot budak leutik milu resep. Ngan kunaon atuh omongan urang batur rujiteun, patrawali pait nu teu salat jiga doma. Wah parah eta jelema, tong sok nyarupakeun jelema jeung doma.
heuh si eta tara salat lain hak urang monis pinarakaeun si eta. Nu boga neraka adalah Allah, nu boga surga adalah Allah. Urang ge dihisab Allah, itu ge dihisab Allah. Nah urang bet ngahisab batur ti iraha urang jadi malaikat pencatat nyawa. Bener Pak? Tong sok hirup jadi sok malaikat lah ngewa. Sok soleh teh. Bari ukur kana awak urang, saha urang? Da ieu teh nu hadir teh palsu atuh. Kades asli palsu. Jabatanana adalah kades. Cek ibu, aduh bapak kades, sae bapak kades. Cek ibu, hate leutikna mah apal kumaha pengeluaran poe ayeuna Pak. Jadi kades teh matak nu ditagogeun hareupeun ibu ieu kades teh si hatena ibu teh nyaho matak kepalsuan. Ibu-ibu ge nu hadir di teh palsu. Datang ke pengajian ibak setengah jam, make blush on, make make up, make lipstick, dangdan ongkoh, make up ongkoh, parfum ongkoh, segala disemprot, kabujur-bujur. Maruk lain palsu, matak sagelis-gelisna ibu make blush on, make lipstick, aya kuring kabita henteu. Nama kejeng teu ngarti kuring mah ieu teh palsu. Tah nu aslina mah tuh nu di imah daster merengkel. Atuh baju kaluhurna kancing warna-warni nepi ka 15 siki jiga partai cobloseun. Bau kelek kedek sare janji kusak dikegepan ku salaki kuat hiek kumaha ngomongna naon ngajauhan bau kelek daek heung teu kajeun. Coba dek ngaji, coba dek pangaosan disemprotan ngarah ka angse kusaha sabenerna. Tuluy urang ngangse, tuluy urang edek milu teu sudi. Nah, palsu. Nana gerhana asli palsu. Dina ceramah jika nu nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah. Ulah coba nyebut alus ka kuring tina ceramah sabab bapak teu lalajo pagawean kuring. Ieu mah ceramah Pak, nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah. Lamun sanggup kades cenah ka dieu pok ngomong. Sae ceramah teh juragan terus kumaha des ceuk salira kudunya ka fakir miskin nya demi Allah cing teh des nya sae karaos pisan tak ayeuna mah kieu amplop tinu hajat teh ulah ditarima cing teh naha des make jeung ulah ceuk salira pisan kudunya ka fakir jeung miskin urang bagikeun poe isu ku pakades ka fakir jeung miskin kumaha ceuk kuring hanas datang aing nanya-nanya kitu mah palsu. Mata hirup bapak ngahargaan kuring, ibu ngahormat kuring, punten keur ngahargaan kepalsuan. Asli nama kuring teh saha teu nyaho. Kahartos ieu teh. Da aslina jelema mah disebut lagi hamba Allah, ari hamba Allah nu mana innallaha ma'ana mun hirupna geus jeung Allah, ta eta hamba Allah. Da urang mah ngomong hamba Allah ai kenyataan hamba nafsu. Batur nyen gedong nyeri hulu nanaonan. Batur meuli mobil ratug angen geresok nanaonan, batur meuli sawah muntaber. Atuh batur meuli motor modar harita keneh. Kunaon ari si eta? Hamba Allah menyakitu patut. Hamba Allah mah sifatna kudu sifat Allah, kahayangna kudu kahayang Allah, keputusanna kudu keputusan Allah. Nah, hamba Allah. Ayo urang mah dari ngomong hamba Allah ai kenyataan hamba nafsu. Mangga emutan bisa percaya. Nah iya pengajian jeung Allah teu percaya. Bener teh iya pengajian jeung Allah teu percaya. Bahwa aya bahwa Allah nama dina pengajian ieu teh pada dasarna. Mana bukti isuk aya keun deui pengajian nu ceramahna kudu ustad setempat ulah urang. Mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Tah geus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon hayang nempo jelema nu na TikTok sok ngaku. Mana Allahna? Mana Allahna Pak? Tok yo si keteh ieu nu duaan mun ustad setempat mah pangheulana sare tah. Jadi ieu pengajian teh geuning anu jeung Allah mah teuing sabaraha urang. Ayeuna tanya kuring kudu balen hirup teh kudu saimbang ulah bapa bungkul. Kuring ge tanya eta kitu bebengok maneh ceramah jeung Allah ulah wae percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan. Datang moal. Tah sepakat kabehnya moal berarti ai awak pengajian hate mah curigaan kitu. Wah kacau ieu pengajian euy. Pang kacau-kacauna ieu pengajian hatena kuat garelo kieu aduh. Kuat eueuh nu ecreug ngajawab. Kabeh ti ditu nepi ka ditu kompak datang deui moal ngulem acan nyebutkeun moal geus. Nah ari ibu nangtukeun nu can kajadian hirup teh teuing. Awakna mah ngaos.
hate nama kapancing ternyata gitu, amit-amit ya Allah, mending baralik lah daripada rudet. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang, catat ku sararea, berarti nana gerhana ceramahna lain jeung Allah jeung duit. Lola ti belah ditu genah cenanya ngulum ustad ieu mah, jadi lamun urang teu boga duit ge di ulam teu bakal datang. Geus pinuh. Geus pinuh. Tapi wios teh cenah lamun jang ustad di ulam ku emak tuluy teu dibayar, wios hak ibu pe. Ngan ibu kudu sadar abdi teh mawa mobil make bensin. Menang teu dibayar demi Allah, ieu mah demi Allah asli pek tong dibayar. Ngan syaratna hiji, pangdorongkeun mobil urang nepi ka Bandung. Sok pingpin ku babin mas, pingpin ku babin sa, ku RW ku RT, daripada paeh di jalan bensinan atuh. Jeung da hirup teh kudu adil, aison dibayar, hadroh dibayar, urang henteu mah teu ngeunah teu ngeunah eon, lamun moal dibayar kabeh entong. Ieu mah aison dibayar, hadroh dibayar, tuluy urang cenah ikhlas, tong kitu coy ah. Ikhlas teh tong nuntut batur, tuntut heula diri sorangan teh. Nya hate teh kudu kosong. Lamun jelema kosong, keputusan teh keputusan Gusti. Ibu lalajo kuring, bapak lalajo kuring. Aya teh ustad merek ieu da eueuh. Bandungan ku bapak. Ustad mah apal abdi ge Pak, udeng badag gamis kangsar sorban ngegaplek, ta eta ajengan. Kurumuy ajengan bab nu kitu nu digamis nu diudeng mustamina rangtung Pak. Wilujeng sumping al mukarrom. Coba urang saja jalan. Well kuat eueuh nu salamualaikum. Daratang biar bapak-bapak panya urang marenta doa demi Allah marenta dipoto. Nah lantaran nu katempo jeung nu kadenge cantang tu jeung nu karasa. Matak ibadah teh lain nu katempo lain nu kadenge tah nu karasa. Nah haladang salat bapak karasa ku batur dah henteu. Salat teh alus bacaan. Nah tatangga nyeri hate ku bibir berarti karek alus bacaan salat can alus ucapan saenggeus salat. Well ieu pisan tah. Nu salatna dilakah-lakoh bubar salat nganyerikeun batur tah ieu tah. Sabil. Karek alus bacaan salat can alus ucapan saenggeus. Padahal nu ngaran salat teh 5 waktu tapi diganyar ku Allah dibere kahadean 24 jam. Salat nu mana nu 5 waktu dibawa kana 24 jam. Berarti akhlak jeung paripolah kumaha we keur salat. Ulah ari awak ngarareneng, ari hate teu ngareneng. Eta mah karek berjamaah di masjid, can berjamaah di luar masjid. Ngaran-ngaran berjamaah awak mah soal babari, ngareneng awak mah soal enteng. Ta ibu ge eta ngarareneng awak, pertanyaanna ngareneng jeung hatena teuing. Sok ieu keur ngarareneng buah-buar teh ngocobrot ngomongkeun nu digigireun. Mane apal urang deket jeung saha kitu bau kelek saimana. Tuh awakna mah ngareneng, hatena mah keur ngocoblak ngomongkeun batur. Ta ieu nu hadir lalajo kuring, taroh ayeuna keur lalajo, panonna keur nempo, ceulina keur ngadenge, tanya hate buah keur ngocobrot. Isuki bisa jadi nya cicit nenegerana. Lautan jero bisa diteleuman punten hate diet manusia hese dikobet matak geus tong sok ngobet-ngobet kagorengan batur kagorengan sorangan leuwih ti batur. Well. Aduh. Kenal ceramah teh demi Allah tuh. Ya geus setengah jam. Mangkana setengah jam deui. Oh, tadi geus seperempat. Ah. Hayang naon? Oh jadi yang lebih ke jam 1. Oh sok ibu sorangan. Besina kades teh moal gawe. Ujung hayang sararomong euy. Pengajian hayang nepi ke jam 1 waradul. Kan antep. Manehna nu hayang nepi jam 1 mah urang balik we. Keputusan terbaik adalah keputusan Allah. Jadi nana gerhana sanajan baju kieu calana kieu ari keputusan Allah kudu jadi mubalik mah moal aya nu mampu ngahalangan. 1000 jelema ngahalangan kuring ulah jadi mubalik nu 1000 ngadon capek ngahalangan takdir batu. 1000 jelema ngahalangan pak kades ulah jadi kades kun payakun ceuk Allah kudu jadi punten nu 1000 ngadon TBC. Matak jelema tong sok nyiksa awak sorangan ku milik batur capek.
samilikna sarizgina satakdirna satakdirna tong sok ngalongok takdir batur takdir urang teu kalongok-longok. Ari kana kasalahan batur kuat beunta ai kana kagorengan sorangan peureum rada gelo jelema teh. Kuduna mah dibalikeun beunta kana kalakuan sorangan peureum ka batur. Lain urusan urang goreng batur teh Pak, tak urusan urang mah gorengna awak urang deuk iraha ngomeanana. Ayeuna ngomean ka gorengan batur kudu kitu kudu kieu mana teh sing ecreug ai sorangan teu ecreug damang kardosnya entong jauh tina wujud entong anggang tina jasad cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana geura prak bukakeun saha urang sanyan. Aduh teu ge di dieu mah dujaril bab teuing lalajo dangdut mah otak ieu teh palsu bawa atuh jilbab teh kana alam hakikat da ieu teh alam syariat pan ibu di jilbab teh tiung ti pabrik baju ti pabrik cim alah hakikat teh tiungan atuh pek pake ieu tiung ieu tuluykeun ngan bawa kana alam hakikat mun ibu mampu ditiung panonna tiungan bibirna tiungan ceulina tiungan na teu era ari tiung gede tapi ngocobrot ngagorengkeun batur na teu era aya tiung gede popolotot ka salaki na teu era ari tiung ngaguyupuk kana gosip beuki bapak-bapak ngupingeun ceramah kieu bari ka ibu lebok al haya'u minal iman teh gawe ari era teh bagian tina iman gawe dah hirup mah ternyata ukur disebut nana gerhana disebut ustad disebut kiai teu sudi teuing naha berat mempertanggungjawabkeun jadi ustad teh naha sok sieun teu kalalajuan gawena ustad kiai ajengan hoream disebutna ge naha sieun teu cocok jeung gawe hana disebut ustad ai pagawean ngaku goreng batur sudi najis. Nah, apan ustad kiai ajengan mah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ayo nabi ngawariskeun naon, Pak? Tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung yuk, ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Mun di Garut aya nu bareuh lain tahajud eta mah asam urat, Bro. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Nana gerhana tah pentajamna dibikeun moal. 2 kali suudona tuh banyak orang geus taroat gitu tuh tapi pan kieu kuring ibu kuring kades kuring RT kuring urang mah manusia biasa Pak sok ayeuna ibu jeung bapak boga barang anu alus dipentak ku kuring dibikeun moal heueuh tah sesama jelema pedit tong sok diomongkeun jauh orang kana merek ustad teh jauh keneh orang disebut ulama teh jauh keneh disebut jelema baleg teh jauh keneh matak boromah ngomean batur ngomean awak sorangan ge hese matak musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tetangga lain baraya musuh nu paling nyata tah awak sorangan ya entang sok lalajo buukna pedah rancung atuh matak filosofi hirup teh di dinya tempatna saha urang teu ukur disebut di luhur ge aya pejabat ceuk saha pejabat ceuk rakyat Pak karek dibere gelar pejabat teh ceuk rakyat can da ku aloh macan dibere gelar da kabeh ge almarhum gelarna nana gerhana disebut ustad ceuk manusa disebut kiai ceuk manusa pak kades disebut kades ceuk manusa gubernur disebut gubernur ceuk manusa ari ceuk aloh bener matak nu ngaran hirup nama jeung lagi kudu disebut batur hirup kudu disebut moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat matak pejabat nu alus mah geus jadi pejabat teh teu weleh nyaah ka rakyat lain api-api poho ka rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat nu kudu hormat ka rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat mata kedudukan paling tinggi bukan gubernur, bukan presiden, bukan kades, bukan camat. Kedudukan paling tinggi berdasar undang-undang kedaulatan di tangan rakyat. Kumaha ceuk rakyat. Atuh kades teh lageday. Tapi pan bener Pak, urang moal jadi naon-naon tanpa ku batur dijadikeun naon-naon.
urang lain sasaha tanpa ku Allah dijadikan jadi saha matak naon urang dipikalege bener. Nah ari ibu hayang jikeun hayang dibalai dogu ieu gos jadi pangkat mah cenah tara nanya lamun ada curhat jeung mamah dedeh tong jeung urang tong unggah adat hirup teh matak sebenarnya jelema gering hayang cager aya geus cager hayang naon jelema miskin hayang beunghar aya geus beunghar hayang naon rakyat hayang jadi pejabat aya geus jadi pejabat hayang naon da bingung Pak. Jelema miskin hayang beunghar aya geus beunghar kudunya kasih miskin encan beunghar ge geus beunghar ieu mah tina miskin hayang beunghar geus beunghar sombongna biak ti karep miskin sabenerna hatena mah tah ramatak guru mah tuh ti tukang son guruaneun tukang son ulah dikira nya ge teu di kopiah teu di udeng teu di sorban ieu tah guru asli mah tukang son palebah mana mah jeung kudu guru tukang son pang capek-capena mangul eta menerkeun mixer ngajerit saeutik mustami komplain teu baleg son teh tuh dicarekan tapi pan rokok mah eueuh geuning nu pang tanggung jawabna acara ieu lain nu hajat tah tukang son na urang kudu ceramah tanpa mik bapak-bapak ibu-ibu kusaha genggerong urang nyeri ngosana nya coba make nu kieu teu kudu jojorowokan nuhun tukang son ngan ending akhir pika nyerieun nu capek tukang son tapi naha buruhan nu gede ajengan sok bayaran urang jeung tukang son gede urang tapi naha ieu nu pang capena tarimakeun takdir panas teh tukang son kukuring henteu lamun panas jadi pareuman sok edek ngan nu hajat moal tengah genung tah teu panaseun eta tukang son kukuring padahal bayaran gede kuring padahal pang capena anjeunna guguru ti tukang son atuh kumaha lamun tukang son panaseun tinggal tuker jeung kuring masok tukang son jadi penceramah urang jadi tukang son yuk edek mah kan insyaallah duana lagi bakal hancur son ngabeledug di coku abdi nu ceramah butut mustami balik nu hajat pingsan mata hirup jelema cokot kasimpulan jelema nu alus silih ajenan dina pagawean masing-masing tong riweuh tuh bapak TNI bapak polisi boga tugasna masing-masing Pak Kades ulah hayang jadi ustad keun da geus aya Pak Kades geus we jadi kades malahan tong mikiran sakali jadi kades teh ngarah jadi macan desa pan baheula ge disebut macan Asia teh 35 tahun ayeuna karek 8 tahun hayang jadi macan Asia macan ompong paling ge Presiden Soeharto jadi macan Asia 35 tahun ayeuna kepala desa kagok ukur 5 tahun 8 tahun kagok antep cenah seumur hirup ngarah ieu desa teh jadi macana desa tah nu jadi ustad ulah hayang jadi kades cicing dina kaustadan ngan lamun ditanya paling ngeunah jadi kades jadi ustad lah jadi ustad mah peletak-peletuk ceramah balik dus ongkoh amplop ongkoh coba Pak Kades kunaon tara datang kanu hajat eueuh duit keur mere sebenarnya mah teh lain teh hayang datang nah konsepna kades mah kanu hajat kudu datang lamun teu mere diomongkeun nah kades teu mere dina teu datang ge diomongkeun nah kades ngelut jadi serba salah Pak buah si malakama matak ibadah nupang badagna tah Pak Kades matak urang boga upacara 17-an eta teh geus nemungkeun sifat masing-masing bapak polisi gini komodo sangsaka merah putih orwo rok bapak polisi gede sorana 2 poe di puskesmas da beunang genggerongna bapak TNI nyiapkeun bapak TNI mah nyiapkeun dina upacara lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan TNI da teu kabayang lamun TNI jeung polisi lebay wibawa negara aya di TNI wibawa negara aya di polisi matak lamun wibawa polisi leungit wibawa negara eueuh matak polisi mah tugas ini makan jahat angkat tangan sieun penjahat coba lamun polisi kieu angkat tangan komo lamun polisi tewak aing mah dirok isuk deui mah
Matak polisi mah pendidikan pendidikan militer ibu. Matak disebut boga perjanjian disebut catur prasetya. Lamun bapak TNI boga nu disebut sabta marga. Leres pak? Untung bener. Coba lamun salah ditewak. Lamun ustad tidak terikat ku aturan. Matak abdi mah teu hayang jadi polisi, teu hayang jadi TNI, udah jadi ustad. Tapak kadasi ulah coba-coba hayang jadi ustad entong. Atos. Atos tong make jeung latihan ceramah entong. Atuh abdi entong make jeung nyieun undang-undang perdes entong. Da moal sanggup. Matak jelema teh geus bogana pola masing tinggal silih ajenan genah gerasa. Iyo ta rakyat kadang-kadang ke pejabat ngewa bari manehna ge pika ngewa. Palebah mana urang pika ngewan gedong boga sawah boga nyangu euker dahar komo sapoe 3 kali budak sakola nah kana BLT hayang lamun bener urang barang penta ka Allah hayang beunghar ku Allah dibeungharkeun lain kudu kokoro mangih rayagung kana BLT di mana boga BLT meunang BLT tolak harita keneh moal des moal narima BLT pangmikeunkeun ka si miskin pangmikeunkeun ka si yatim nah mak make jeung meunang BLT bet nolak mama imah boga sawah boga sakola euker budak oge kabiayaan moal des bisi lain hak mak bisi jadi pirurujit panyakit eueur awak mak tah eta beunghar nu sajati teh nyage keprok da eueuh nu kitu teh. Anger we palebah tatangga meunang manehna teh mah kades rada gelo nyebutna ge. Kades disiksa apa ku omonganana. Matak lain pejabat-pejabat teuing ngomeanan teh jeung rakyat-rakyatna. Aduh. Ya membelaan hayang menang BLT salaki dianggap ojek online. Kongkorong ngadak-ngadak diteuneun. Gelang ngadak-ngadak dituna, baju ngadak-ngadak dibutut. Aduh si eta malsu-malsu maneh hirup. Ari carita nah hayang beunghar palebah dititipan beunghar tara di aku paingan tungtung hirupna sangsara deui. Asa ku karareuna nya pa ieu omongannya. Tuh. Mata hirupna kudu kosong. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar. Ai jadi jeung nu petot. Tarimakeun geus jadi keputusan Allah nu terbaik. Nah ibu sanggup lamun dibere nu kasep bari beunghar, mun kasep dina wayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga Nana Gerhana. Sanggup henteu? Da moal sanggup Pak, lamun boga salaki kasep bari beunghar, telat balik bakal pasea di mana heula? Asli eta Pak. Dipapaina awakna bisi aya tanda merah. Gajihna dipariksa, WA-na dipariksa, lamun aya sayang-sayangan moal teh di blender mah teh. Naha kasep beunghar sieun di paling batur, bandingkeun jeung nu petot, deuk balik heug henteu kajeun. Deuk HS di imah pek, deuk di posrona jug. Naha deuk teu melang teu nineung. Berarti di dia aya hikmah. Jadi kunaon ibu teh dibere nu kasep bari beunghar, Allah mauni ngakana kaayaan hate ibu, ibu can siap dibere nu kasep bari beunghar. Kunaon urang teu bisa wae kana ilmu Allah can percayaeun nalika disimpenan ilmu bisa jadi sombong. Bener? Matak nu ngaran hirup hate heula kuncina mah hate. Asli ye. Matak hirup mah modalna narima. Da ibu mah boro-boro atuh boro-boro kana harta boro-boro kana mana awak sorangan wae geus teu ditarima. Halis alus, geus alus teh ku Allah teh diciptakeun geus alus, na make jeung dikerok. Maka jeung diganti ku patlot eta teh tanda teu narima ngarerepot diri balik ti dieu pasea jeung salakina lah leungit hiji riweuh bulu panon geus alus ku Allah teh geus dimerekan bulu panon teh geus alus ngiceup jadi hampang min culak meuli 50 sapasang tapelkeun cenah panjang luk ka luhur atuh nempo urang teh riweuh jiga nu berat kiceup balik ti dieu ieu teh pan jamaah teh lain sadesa mungkin sakecamatan ieu teh mata aya mobil aya motor ge meureun engke balik bakal kaancam gelebug angin nilep duanana ti kusruk kana walungan di dinya bakal ngomong ya Allah lain Allah dudut bulu panon Allah jadi panudingan wae antep ibu nu geus make mah antep kaya dicoplokeun antep itu mah jeung kekituan antep da ka tempo teh dia mah
awak lintuh gede bayuh yuh paduli cirina salaki nyenangkeun sing pede ieu mah dipoto nya ngeyeng sing teh kunaon ibu dipoto ngarah ka tempo langsing penipu teh aya dina foto langsing nak ieu na jiga deureum nu ditungguan ku hancip urang mah tumarima we Pak da hese ngarobah hirup geus we antep teu kudu riweuh bener kulit hidung hayang glowing babari teuing meuli skincare ngan kudu sadar punuk mah ngerenge nah da teu ka skincarean jeung ngageulisan awak mah babari ruksak buk hideung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong cepetang jadi balelo babari ruksak bongan urang hirup di dunya teh pana matak jelema keur ngora doraka antap yuk engke geus kolot eureun dorakana manya jelema rek habendoraka nepi ka pikun mun bapak ama ka pamajikan janji tojos janji tajong janji teungeul sing sabar ibu antep geblek salaki kitu engke ge eureun di mana leungeunna geus kieu tatajong wae ka pamajikan tatajong kana boboko antep ibu engke ge eureun di mana geus leumpang kieu tinggal bikeun bujur ibu mangga jejeg moal teu jebleh lah mata kuring mah tara nyarek ka jelema doraka jog dek doraka mah jog da hukuman malin keur urang keur manehna leres ibu jadi jelema nu eureun tina doraka berarti ngeureunkeun tina perkara nu bakal kajadian ngan lamun jelema tuluy-tuluyan punten geus kolot bakal wirang aduh matak nu ngaran kahirupan teh balik ka awak urang keneh Pak matak tong nuduh nu jauh tong neang nu anggang korehkeun nu deukeut bae hate urang keur jeung saha teu mungkin Allah bareng jeung jelema hate kotor teu mungkin Allah mah barengna jeung jelema nu hate bersih lamun hate na manusia geus bersih sagala rupa teh bakal disingareupan ku tenang ku kalem ku jongjon batur boga milik milu alhamdulillah batur nyieun imah milu ungah batur maju dina usaha milu bunga ta eta Allah aya na awakna ngan lamun kieu mah batur maju urang nyeri sirah batur meuli sawah urang ratug angen naon nu aya na hate panas baranan tinggal nanya saha nu boga panyakit eta lol kitabna Allah Quran ngaranna usjudu li adama pasajadu ila iblisa geura sujud hei iblis jeung malaikat ka nabi Adam maka malaikat sujud tapi iblis teu milu sujud sujudkeun ta ieu hate ka pangeran ku leungit panas sirik dengki lamun teu bisa kitu punten nu di jero lain Allah musuhna Allah aduh kunaon Dede hoyong naon cenah Pak wah hoyongan itu tuh geura sok kapal di ditu Allah keun wae Pak keun wae bisa jadi bapak bareto kitu tuh nya hoyongan jajan meureun keun wae da budak ibu teu naon da abdi ge baheula leuwih ti kieu leuwih aya takdirna kudu jadi penceramah mah eling abdi tara ngadat ende oh ieu teh oh hoyong jajan meureun Dede ieu om iya oi kunaon hoyong eut pada di saha hoyong eut meureun geus pan urang mah jadi tukang ngasuh ongkoh kan tah hate nu alus teh hate nu bareng jeung Gusti ayeuna pertanyaan Bu nu ayana awak urang teh saha lamun bener Allah moal mungkin aya sifat ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur da lain sifat Allah mah tutoong dina wayang aya nage saha eta Semar ngaranna kuncungna 360 aya 3 jeung genep teh 8 maka 89 artina Asmaul Husna tah jelema nu bareng jeung Allah dina sirah jeung hatena sifat Allah nu bakal muncul nyaahan asihan dedeuhan asak hampura lamun aya sifat di diri manusia geuleuhan rujitan cuaan ngewaan punten tong ngaku hamba Allah nu sabenerna keur ngaguguh hawa nafsuna Allah matak bener geuning ceuk bahal hasa lagu baheula neng naon ngaranna teh Pak lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan aya cacing nu ngarengkol teu apaleun jerona aya usepan
nu ditempo cacing peleba di dahar jujur sungut tah nu ditempo jelema alus di deketan jelema tukang tipu talung lamut gondrong bukan pembohong keun bae rambutna gondrong tapi hatena jujur daripada dijas make dasi ariteun ngabangsat aduh otak jelema mah tong ngagugulung teuing botol hege eusina atuh kanya kurung piit eusi beo kurung piit eusina beo berharga daripada kurung beo eusi piit ieu teh kaharti kitu bahasa urang nu kieu abaelah lamun teu kaharti ungek we ibu jeung seuri we ngan ke bubar ti dieu salaki nanya meunang naon beo kurung piit eusi beo heuh naon teu euy cek si ustad itu kurung piit eusi beo jadi kumaha urang meuli beo jeung kurung kalah ngaco sih eta mah lamun jelema kosong babari dicician hartos Pak nu aya nawak urang teh sifat saha tuh bener sifat Allah lamun bener sifat Allah mah Allah mere milik koncina lamun bapa hayang babari milik bapa kudu babari mikeun milik lamun hayang gampang rejeki maka bapa kudu gampang mikeun rejeki oh ya tuh ibu nu ceramahna lamun hayang gampang milik maka urang kudu babari mikeun milik lamun hayang babari rizki maka urang kudu babari mikeun rizki nalika Allah mere maka Allah bakal menta cicing rada hese nalika Allah mere maka Allah bakal menta Allah mere ka bapa harta tapi Allah bakal menta ngalibatan saha Quran ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalika ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amul tuh yatim miskin tak eta teh utusan Allah nu kudu menta harta Allah bisaha ayana harta dinu beunghar matak jelema anu beunghar tuluy bager teu kudu loba carita engke di akhirat di mana harta dipake naon heheotan sabab nagog si yatim jeung ni miskin Gusti abdi saksina hartana dibikeunan ka abdi matak urang mah ditanya ku malaikat tong keung keur jelema bager ngan lamun nu pedeta ditanya di akhirat di mana harta dipake naon nurutan jawaban dipake miskin dipake yatim miskin nolol ti surga wadol Gusti dagor bebengokna bohong gede nu kitu mah poe ayeuna nu miskin direret ku juru panon di akhirat masih miskin jadi saksi harta urang matak nu beunghar teh kudu nyaah kanu miskin ngarah jadi saksi tina harta urang aduh kumaha barudak sikat very good very well lamun anu bogoh ka urang engke beresna towel pek teh nini nonoel cekek roream teuing enggo detail ku nini kadua jelema nu kosong hate bakal butuh ku batur tah lamun jelema geus butuh boro-boro ti kiai boro-boro ti santri boro-boro ti ajengan boro-boro tina Quran boro-boro tina hadis anjing sekalipun keur jelema nu kosong hate bakal nyokot ilmu tina sakadang anjing mata kuring mah panggih jeung anjing tara di baledog karunya nyerieun mata panggih jeung anjing punten pun guru ka anjing teh nganggap guru salemur nyebut nu gelo cenah euy nana gerhana teh nah guruna anjing atuh keur naon ulama nyieun kitabul gumarom jilid kahiji babna bab toharo hadisna nomor kahiji lamun baham anjing letah anjing ngalamot kana sarung tara kana wawadahan kumah ku 7 kali kalayan make taneuh tah ayana dina kitabul gumarom jilid kahiji hadisna nomor kahiji bab toharo simpulkeun ku urang najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kala make taneuh tapi najisna baham manusa mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur matak bubar ti dieu panggih jeung anjing punten pun guru gitu ngarah dianggap nu gelo sararea keur jelema nu teu ngarti lalajoan ku bapa hileud jelema sieun ku hileud tapi hileud cicing dina tangkal muntal dirina teu dahar teu nginum artina puasa muntal dirina tina hileud nolol jangjang ngaranna kukupu jelema geuleuh ku hileud tapi resep kana kukupu ieu teh leumaneun wungkul alam teh Pak tempo tina oray tah ieu bisa jadi pengajian teh karep jadi oray apan oray mah ganti kulit ngan ngaran anger oray
Jadi pengawasan di urang mah kunaon batur teresep karek ganti tiung, karek ganti baju, karek ganti majelis, karek ganti masjid, karek ganti ustad punten hate mah teu ganti-ganti, nu pedit anger, nu paseha anger, anu kadawarang anger, nu hoho akasa lagi anger, anu goreng jeung tatangga anger, nu parebut warisan anger, ngaji ge anger, ngaji nu mana nu keur dipigawe. Allah. Huhuy. Aduh, ieu teh orai. Karek ganti tiung, karek ganti baju. Jujur, hate mah teu ganti-ganti. Orai mere pelajaran ka urang sebenarnya. Bisi bapak deuk lalajo deui tuh sawah di jerona aya tutut, aya belut. Ngeus tutut belut aya eceng. Ngeus eceng nu dipelak pare tapi nah hajukut milu hirup. Nu dipelaku bapak adalah pare tapi nah hajukut milu hirup. Nu dipelaku Allah teh pisurgaeun tapi nah pinarakaeun datang sorangan. Bari mahal pak pinarakan, judi pakai duit, minum pakai duit, coba ke masjid pakai duit ente, benar hese, benar bu, asli tak pak, tuh di sawah maka jeung aya eceng, maka jeung aya genyer, nu dipelak adalah pare tapi jukut milu hirup, kadang-kadang jelema teh sifatna jigah di sawah, aya tutut. Ngaran tutut mah tara ngomong jempe tapi sawah sakotak kaubek kabeh tara ngomong jika nu bager ujug-ujug pelenung eueuh bapaan si tutut sugan mah aya oge jelema teh jiga belut gawir ari janji jika nu ari bukti eueuh loba waos tanpa buktos belut. Urang mah manusia lain belut, urang mah manusia lain tutut. Tembongkeun manusia di mana manusana dina pare leuwih bener, leuwih tungkul. Itulah manusia. Leuwih luhur elmuna, leuwih tawadu hirupna, leuwih beunghar, leuwih bager dina kahirupanana. Lamun anu jucung beak kupiit punten parena ge rancung. Teu leumaneun eta sawah. Dipikir-pikir. Nya Bu. Mata ngaji motong luhur-luhur teuing bisa teu kataekan eta we sawah. Asli ya. Boga jeung aya bancet pan di sawah teh, aya bangkong. Lol urang Sunda tong bancet didenge, bangkong diwar. Nah, sok ngarugikeun diri teh lamun bancet didenge, bangkong diwar. Hajat. Da loba dedengan ti tetangga, "Tabu dangdut euy. Ajideur euy." Wayang euy keur nu beunghar pek bae ngan lamun anu kokoro montong. Bajidor naik milu joget eta dina bajidoran 2 poe beres hajat jebleh di masjid. Ceung teu kunaon ceurik. Kieu cenah takdir Allah bubar hajat gede hutang lebok ka hayang. Ngadenge teuing bancet, ngagugu teuing bangkong. Matak tong bancet didenge bangkong diwar. Aduh, sok deuk guru tina naon deui sok. Sadil atuh. Jo guguru tina muning budak leutik nungtun muning badag budak leutik nah muning nuturkeun. Muning gede tapi budak leutik nungtun muning nah muning nuturkeun. Artina lantaran budak angon ngagugu ka hayang muning. Mun lapar pasti di paraban, hayang mani di mandian di walungan, hayang unggah ka kandang dibukakeun pantokanang. Budak angon nyaah ka muning, maka muning ngagugu ka budak angon. Tah teangan pamimpin teh budak angon. Nu kumaha budak angon anu bisa ngangon rahayatna, nu ngarti kana kahayang rakyat, nu apal kasusah rakyat, nu wawuh pangabutuh rakyat, bisa nyusut cai panon rakyat. Tah budak angon teh eta. Ada orang ngomongkeun muning jeung budak angon. Maka jeung keprok pira muning jeung budak angon. Ngan ceuk urang Garut teangan pamimpin teh budak angon. Budak angon budak leutik muning badag tapi nah muning nuturkeun lantaran budak angon ngarti kana kahayang muning. Eudek rakyat ge ngagugu pamarentah ngan pamarentahna kudu ngarti atuh kana kahayang rakyat. Ulah pertalit jeung pertamak dioplos. Si itu kunaon naon ibu ya tuh ibu ngomongna ya nah kunaon atuh bawa kasurupan cing kalau orang yasinan jadi keputusan Allah itu terbaik ya bu asli ya
Mata hirup lamun kira-kira teu sanggup urang menang ilmu teu bisa mawa ilmu leuwih hade tong boga ilmu. Berat Pak. Oh iya jelema boga ilmu sombong atau riweuh teh. Mata hirup mah alhamdulillahirabbil. Naon hartina alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Gusti. Bener teh. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Gusti. Mana gawena? Da kabeh ge bari nyebutkeun alhamdulillah ngan pelebah gawe. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Nah haria. Ongkoh puji nu Allah tahan tapi nah urang hirup asa kapuji. Berarti antara omongan jeung pagawean patojaiyah. Alhamdulillah sadaya puji lillahi sadaya kabeh puji nu Allah. Berarti urang boga hak teu dipuji. Henteu. Ieu tarawih genep poe status Facebook kuat parang-pang. Alhamdulillah tarawih ke-6 lancar. Ka-7 ka-8 eueuh status horeng eureun tarawehanana. Nu kitu teh ujub ngaranna. Bapak salat di masjid, Allahu Akbar, beres di masjid ditanya ke batur, "Di mana Mang?" "Salat atuh teu jiga maneh." Nah make jeung mawa batur. Salat bapak nah make jeung nuduh si itu. Nya aya omeaneun apa kurang tanya. Eta nu matak capek hirup. Coba lamun hirup hate bebas, enjoy we teu kudu riweuh. Teu aran. Pak Kades ge, Pak Kades teh eudeuh jadi kades, kumaha dikersakeun ku Allah. Alus, kumaha ceuk Allah, berarti Allah nu ngajadikeun. Lamun eudeuh kajian beak sawah, tuluy ki kituan. Sedengan rakyat ayeuna pan duit dicapluk nyoblos ka nu sejen. Matak entong hayang, entong embung, hirup mah tong hayang tong. Nah kuring hayang jadi penceramah embung. Nah itu jadi penceramah, apa teu nolak? Harnya bisa nolak takdir. Teu bisa, Pak. Leres, da kahayang mah urang talin di dieu, mah nya we kudu ngocobrot di Garut. Di imah dong, ngeukepan pamajikan dong, we kieu mah atuh lain kudu ngocobrot we. Atuh iraha urang boga anakna, keur macan boga pamajikanna ge deui. Aya mah yang seserian bae ngahina teh. Terus teu percaya gitu. Abdi 40 tahun, Bu, acan gaduh istri. Beh. Pak Kades, melerian cenah urang deui. Nu red kahanap kolot wungkul. Red ieu beunceuk budak leutik. Nah, atuh negarana mung kana umur 20, mung kana umur 23, mung. Nah, berat di urang. 40 kawin nu 20 bayangkeun ibu abdi 80 eta budak 40 mah keur meujana bala kesentang coba urang 80 leumpang geus kikieuan teu kabayang lamun dibawa ka ulangan boro totorkan hararese leumpang teh moal teu sakit hati bro. Nah menangkeun nu 20 matak lamun di dieu aya aki-aki nu keur begar jeung budak ngora putuskeun geuwat sameme setruk matak bisi di dieu aya nu umur 20 moal ning moal 35 weh cukup 40 35 cukup Pak lamun 40 jeung 20 mah rugi di abdi bari nu 40 mah pan hayang imah pageuh baju weuteuh daar seubeuh kongkorong boga geulang aya hayang naon 40 mah keur ngedeng dina usaha coba nu 20 ngabluk we pagaweana teh ngabaso jeung nyeblak capek moal saimbang Pak 40 jeung 20 teh moal saimbang cek ilmu psikologis, cek kejiwaan, moal saimbang. Kuring 40, eta 20, aduh, teu kabayang sok imah pageuh baju weuteuh daar seubeuh, mobil aya, sawah lega. Da 80 maot si eta 40, aduh, imah menang urang, mobil menang urang nu nyetiran maru hayang ngabom aing mun hirup keneh mah tah. Atak hampuran neng, moal lah. Logika atuh payenkeun lain bangga aki-aki begar jeung budak SMA alhamdulillah lain alhamdulillah bengek isuk oge tah bisi mah bisi di anu keur begar jeung budak ngora tong bangga tingali engke aduh kauleman kieu itu pamajikan boro lompang teh hararese pepelueun teh maka jeung milu deuk ceurik hese deuk nyeri hese Otak abdi mah nyage 40 moal jeung nu 20 jeung nu 35 itu nu ngacung 35 lain maneh lain ngacung abdi cenah 35 lain
Tadi nama nutul lima gara hate teh Pak asli ngan pelawah lain mana juga saalna nu ngaran hirup mah Pak la haula wala quwata illa billah teu daya teu upaya angin Allah nu ngajadikeun kan gitu tamatak hirup jeung Allah teh teuing bener teuing teu urang teh hirup jeung Allah nah salat Bapak geus jeung Allah da acan kadang-kadang jeung ujub mana bukti eta bubar salat juga dawe perketang-tang asa aing pang salatna nah jelema maca Quran jeung Allah nyao alus maca Quran cangtang teu alus ucapan saenggeus maca Quran matak alusna bahasa Quran kudu alus ucapan saenggeus maca Quran budi parangi someah daredeh alus budi hade basa tara nyirian kasalahan batur tara ngogoreng batur eta eusina Quran awak lamun jelema geus kosong hate bakal bisa ngaladenan batur ngahargaan batur. Nah alam orang Indonesia tangtu loba perbedaan ibu salaki jeung pamajikan itu berbeda ku bisa silih hargaan pan borosot budak coba lalaki jeung awewe teu bisa silih hargaan patongong-tongong 7 tahun paling bijil anak kucing Pak ku silih hargaan bisana urang loba jumlah aya NU aya Persis aya Muhammadiyah sabodo pek bae da eta mah sakadar cangkangna da eusilna mah Islam keneh Islam nama jeung kudu pasea maca sholawat aya nu sarupa Allah juk tadi mah deukeut ka Tasik maca sholawat di Tasik mah jiga es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Tasik geblus ka Garut tadi nguping sholatul hoho salamul hoho Allah tuh haha rasulil haha geblus ka Banten jadi hoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah tilu versi tilu cara tilu adat tilu kebiasaan lamun teu bisa silih hargaan boro-boro bisa asup ke akhirat di dunia pasea wae nah maca tahlil aya nu sarupa da eueuh sok aya nu maot ibu bawa HP video nu tahlil aya nu tungkul nu ngagideg aya nu muih aya nu tungkul nu di juru la ilaha illallah hudang-hudang dahar sia teh ayo ge nu ngagidog la ilaha illallah la ilaha cing teh mang naha teu tungkul tempok ku maneh nu tungkul nu sare jadi mang digodag-gideg ngarah teu sare nganu paling paur nu muih illallah 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 sajam setengah tahlil bubar tahlil si itu mah dahar si eta mah golokok di buruan matak nu tungkul nu ngagideg jeung nu muih tetep nu dibaca mah sarua la ilaha illallah bineka tunggal ika berbeda-beda tapi satu dalam tujuan NU Persis Muhammadiyah tetap tujuanan mah lillahi ta'ala batak tong sok ngagenggeureukeun ibadah batur nu urang ge can kapigawe we oh nyata mama hayang ngulum ceramahna nu bari curhat heuh mamah dedeh da ustad-ustadah teh pan barareda aya mamah dedeh aya aya Asep Mubarok aya Jujun Junaidi pan di dieu mah aya Epi Effendi naker aya Habib Bahar Habib Rizik pek pilih ku mekar resep bapa oh nyata mama hayang anu bari curhat heuh mamah dedeh pan ibu sok curhat mah curhat dong iya dong mah coro ge abi mah nyeburutnya teu usaha kumaha ceuk mamah dedeh jawabanna lain ku dalil datang ke RT nyeun BPJS sopak bebengok etana jawaban simpel mamah dedeh bagianana mamanya ngulum ceramah teh hayang nu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorof bahkan ilmu tafsir Al-Marogi Ibnu Katsir Ustad Adi Hidayat ti Banten mamah hayang nu bari rada senda gurau aya geuning resep saha eta Ustad Abdul Somad mamah hayang nu pinter ilmu sejarah Gus Muwafiq ti Jawa hayang nu keur viral jeung tukang teh Gus Miftah hayang nu jiga ojek online urang hayang nu lentong bahasana teh kuat lentong aagim tiga ger kalong saudara-saudara yang budiman alhamdulillah bisa hadir di Garut ya bagaimana ibu senang berjumpa ya ibu senang tapi yang kurang senang nah geus kalolot kieu hidup itu harus banyak cicing ngajak seri hese dikit gitu hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya orang banyak berzikir hatinya akan tenang orang kurang berzikir kurang tenang dan orang tidak berzikir jangan harap hidup tenang mohon maaf salah panggung harusnya ini bukan Gim tapi Nana
Jadi karunya kanu hajat kudu ngamplop kaduaan. Ari jatah saurangan eta oge meureunang. Ya, Aa mohon pamit ya. Aa mau pulang. Aa gimana lentau. Mama malam ceramah. Hayang nu bari nyanyi Roma Irama deukeut tasih. Sabab Roma Irama mah dakwah sambil bernyanyi. Talung lagu Roma Irama daripada nyanyi ayeuna mah tak jangar kana hulu. Manya lagu ayeuna mah aya lagu buka dikit jos nu ngalagu rok ponokan kuring ngahulang buka dikit jos naon dibuka naon ditojos. Muga jeung aya lagu pulang-pulang berbadan dua nya naonan sih teh keneng hadapan tanggal teh teh atuh. Balik jadi duaan jeung nu jero beuteung teh. Eta lagu nepi ka hancur, Pak. Coba lagu Roma Irama, indah. Nu hajat gitu loba tutah titah. Nah, ari mustami sok atuh. Kumaha urang da urang nu ceramahna. Roma Irama dakwahna teh teangan lagu Roma Irama KBG ngajak, KBG dakwah ngan kumaha nu ngadenge we. Da saalus-alusna Bapak Kades di singaripan ku jelema nu goreng hate anggar moal kapake des. Asli saalus-alusna Pak Kades di singaripan ku jelema nu goreng hate anggar kadon capek des. Hayang kapake ku jelema mah. Tah Roma Irama ge gumantung nu nempo. Aya nu nempona barasi hate mah nakeun we make nada ge sabodo kumaha manehna. Dari jero nama aya ajakannya. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Artina imeh tiada Tuhan selain Allah gitu. La ilaha illallah. Aduh, grup dangdut wungkul. Roma Irama nyanyina sambil bernyanyi. Hepek da eta mah bagian anjeunna ulah coba-coba ku kuring dirontok moal payu urang mah da goreng sorana. Ayo Roma mah pan geus agem sorana ge. Moga jeung aya lagu geuningan. Lagu naon nu geunaheun gini. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhan bukan karena pangkatnya. Roma Irama dakwah. Kan memang benar derajat manusia lain pangkat lain jabatan anggar katakwaan deuk nu beungar teu pati eling anggar dijeko. Sabab derajat manusia mah takwa. Nya ti mana kuring apa lagu Oma jeung aya lagu setiap keindahan yang tampak oleh itu si eta geus balik deui ka dieu. Itulah meureun ngadenge lagu rame meureun balik deui. Atuh-atos we rek mah ka itu. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Pak Kades cuk nu ditu cuk nu dijuru kuat kadenge pisan da dieu boga ilmu Gatot Kaca sabta pangrungu. Jadi nu ngomongkeun teh kadenge tuh nu belah ditu kieu ngomong teh teu sangka cenah nya nagarana mah keur kasep alus sorana aja. Nuhun. Talamun nu ieu kieu ngomongna teh ganeng jelema teh. Aduh, batuk euy. Hah? Tong so perhatian. Geus kolot. Tong salakina mah batuk saeutik sugan cadu. Salakina mah batuk nginum tak kokod atuh. Coba pedah ustad batuk saeutik moal gogo moal. Tong so perhatian teuing lah. Perhatian ibu mah kudu keur salaki lain keur urang. Ustadna merek nginum heung teu kajeun kumaha ceuk hate urang we. Tong loba dititah ting lah.
Ari heueuh pan bener perhatian pamajikan mah keur salaki lain keur urang bener. Coba kuring karek batu setik eutilek. Coba salakina batuk saeutik ngagogo ditanya nyokot cai kokor ku sorangan kagok rojo tipi riweuh teh. Rek wih deh jung. Oh pindah. Tamihan waktosna kumaha urang. Anyata urang mah ceramah teh mata ke Roma Irama mah takdir lagi jadi penyanyi Pak disebut raja dangdut. Da cenah baheulana pernah labuh tina panggung. Jadi calon penyanyi mah labuh heula tina panggung lamun suarana alus tah eta penyanyi. Apaan bapak polisi ge jadi polisi tegeug suarana. Gera nyangu siap 86. Geus nyangu acan prit ditilang gerak. Talamun ustad mah lentong umi tos nyangu teu acan abi wios urang puasa matak begung ustad. Beda jeung TNI jeung polisi. TNI mah make siap wae Pak. Ka komandan siap gitu we tuluy. Gera nyangu siap 86. Matak lamun rek boga salaki mun bisa mah ka ustad lah. Ngarah ieu para rayu tah. Pan ustad mah mung bae da teh hayang urang oge. Saha geus nyebut mung? Nah memangna urang deuk hayang. Orean. Jadi Roma Irama mah cenah baheulana labuh. Pan ari Bapak TNI mau labuh. Gubrak. Aduh. Eta calon TNI. Roma mah ada calon nyanyi. Gubrak. Aduh. Meureun teu nyaho lain tetanggana. Tah. Lamun Bapak gera nyangu geus burit. Tah Roma mah lain kitu. Gera nyangu. Geus burit. Talamun kuring eureun jadi ustad bisa-bisa jadi kenek. Tegeug sora. Bandung. Garut. Sumedang. 2 deui ce. Moal jadi kenek teh alus. Coba Roma Irama jadi kenek pi omongeun. Bandung. Sumedang. Garut 2 deui ce. Nengang urang deui bari ke heureuy Al-Fatihah. Ngadon dianggap tawasulan. Jadi jelema mah geus boga potensina masing-masing matak geus deui hargaan kana potensi batur ulah asa aing pangalusna. Batur ge boga potensi ngan teu ditemong-temong. Ya Pak? Geus alah sia geus 11. Keheul. Ieu nu hajat teh boga budak. Saha nu usul boga budak? Bapak. Aya budak asalna ti mana? Ti ibu. Jadi bapak mah usul we haben. Tah asal budak mah ti ibu. Usul dan asal. Usul bapak, asal ibu. Jadi budak mah asalna teh ti induk. Sabaraha bulan eta budak di kandungna? 8 bulan 10 poe. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sangkot ceak sang gudubrang. Jawab ripu. Palebah mana ripuna? Nangkuban sok sieun bitu nyengigir sok sieun bahe nang karak sidikan eungap. Borosot budak kaya ka alam dunya guyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maut pingarandeunana. Perjuangan saha eta? Ieu tah kaum ibu-ibu. Teu bisa ngajuru di imah. Bawa ke rumah sakit, dokter nyokot gunting, diteuk-teuk krek. Tinggal nyebutkeun krekna ibu-ibu kot muring ka bulu punuk. Coba ieu bapak-bapak kieu we. Nah, bapak-bapak teu ngarasakeun digunting etana. Pan ibu mengalaman, krek. Budak dibedol, bali dikaluarkeun, asupkeun alat pensteril kandungan supaya sel telur tetep geblus ka jero. Dikual-kual nyerina kana dengekeun Pak yeuh dengekeun. Ngarah bapak ngarasakeun heuh Bu. Dikual-kual nyeri nabi aktif arah borosot budak ke alam dunia cankeun aku nipas cankeun aku segala rupa 40 poe nyeri ngageyeungkeun beak ti karep disiksa luhurna dikenyotan ku anak kadang-kadang urang teh baruh jeung segala rupa riweuh nu ngaran ngandung teh ka kuping Pak cicing ibu mata ku Allah dihargaan umaha inung kakara abuka bapak perjuanganan hiji inung mah 3 nyawa ditanonkeun inung
borosot budak ka alam dunya guyang getih raga hampir papisa jeung nyawa digunting enggeus tages digunting budak keluar pan dokter nyokot jarum asupkeun kana bola nu ngahiji jeung kulit dikaput aya dua perjuangan kunaon digunting merjuangkeun anak keluar kunaon dikaput merjuangkeun bapak kebahagiaan bapak bener teh Bu mataku Allah diangkat derajat kaum ibu-ibu sahebat-hebatna polisi sahebat-hebatna TNI punten ku komandan sieun tapi aya nu leuwih sieun ku batan eta istrina kapanggih dina WA bapak TNI sayang-sayangan diciwir ku pamajikan nanaonan ieu teh moal sekali-kali deui mah mungkin Pak Kades ge nasib gitu kumaha negarana teu nama jeung teu abancan boga inung ditayekeun darajatna inung kakara bapak ya Bu mata ieu boga cita-cita hayang boga budak nu soleh entong waka boga cita-cita hayang boga budak soleh aya urang bontongor keneh mah da budak bakal soleh teh bakal aya contoh di mana contohna ti inung jeung bapana tak anak sebagai saksi jadi anak teh saksi kehidupan urang matak baong badagongna ibu tong eureun tuluykeun ngan ke ibu geus kolot budak urang baong ibu nyeri hate eta teh ladang ibu bener tuh Bu baheula inung urang nita mencetan nyai pang mencetankeun sirah majalangar ngadon init nyai pang mencetankeun tongong macarangkeul ngadon init tak inung urang maot bapak urang maot ibu geus kolot titah budak ibu nyai pang mencetankeun cangking ibu cangkeul ngagugut teh halebok eta teh gambaran enteng yen urang kitu teh netes ka anak maka urang bakal ngarasakeun kumaha kolot urang baheula nyerina lamun teu digugu parentahna tak ayeuna ku ibu karaos Pak wilujeng matak dosa jeung doraka memeh di akhirat teh dunya heula ge bakal kaalama asli matak budak soleh atuh nu kumaha budak nu soleh teh budak nu surti ngarti kana jasa inung bapana nah ieu hajat duit saha dalin budak anak budak na mangka ngamuk dia oge duit kolot Pak background di kieu-kieu lamun di Bandung ieu waduh 3 juta mah nu kieu wungkul padahal ku terpal ge jadi sound system ieu kuat agem gede kieu 2,5 juta mah kudu ieu barudak hadroh sabaraha urang ieu hiji 2 3 genep 8 2 lainnya itu mah nya nama jeung apa lain teu saragam tah ieu mah MC tah urang ge apal ieu barudak 12 kali 500-an geus 6 juta duit saha duit kolot sound bayareun background bayareun hadroh bayareun kade aya nu kaliwat ye kaasup ngadatangkeun ustadna nage nuhun satu acana ge nuhun ridho kolot ridho melaan saha melaan anak pertanyaan anak ridho teh anak beak ratusan juta melaan kolot can aya carita inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku inung hiji tapi inung hiji hayang dipiara ku budak 7 ngadon silih tuding Pak urang mah ngomong tara nu eueuh bukti tah sadil baheula ibu keur leutik minta duit ka kolot teu mere pan toruja ditabek ku ibu baheula ibu keur leutik minta duit ka kolot teu mere ku teu boga pan kaca dipepeuskeun di imah jebleh ngagandengan saha eta teh da ieu atuh tah jadi lamun ayeuna adat budak urang teu boga duit budak menta tuluy ngadon amuk-amukan punten tong waka dikepret eta budak mending nyabok beungeut sorangan aing pisan bener ya asli Pak matak hakikatna baheula ibu minta duit ka kolot teh mere kulantaran teu boga ayeuna ibu geus boga duit hayang mere duit ka kolot ibu kadon ceurik nama jeung ceurik kolotna geus eueuh rup ku padung rap ku leuwah katuruban taneuh beureum kajeun ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur mata keneng dengekeun lamun deuk hade ka kolot mungpang meumpeng keur aya ayeuna sugemakeun asli tah ieu mah lain parentah kolot hararese parentah kabogoh garcep pisan aing mah teu ngarati ka budak awewe ayeuna mah dititah ku inung mah hararese ibu tong boro mah dititah salat dititah mani keur dirina ku engke heula sia eta mah nah iku kabogoh nanti ya janjian bade isa dinu poek ini da sayang dicocor reungit tah sagede hulu cing ibu mumpun budak para urang carekan tuman tong sok kagoda ku bibir jalu keneh
ulah kagoda ku bibir lalaki bisi neng hayang apa tah nu dihandap teh itu korbana itu kolot lebih berpengalaman tibatan neng matak lamun kolot mabagan nyai ulah keluar ti imah geus magrib sieun sanekala ya kolot bagus ngalaman dicekek ku sanekala neng moal panggih jeung bebongok sanekala tapi ieu tanu dihandap geus nyahueun sanekala naon ieu mah kobogo aing ku asa gareuleuhna ini apel lalakina ditanya ku awewena kenapa enggak ngerokok dompet tinggalun wioslah ceceh abdi heula coba nu geus kolot kieu kunaon atuh ngarokok eueuh duit eureun TBC hanya sebatas penipuan tapi bibir teh geuleuh atuh da bawa ka uleman jatuh ti tajong eta bebengok ka bogoh langsung kieu kamu sakit aing mah hayang mekprek ku sapatu da iya ke puskesmasnya jangan jadi keundangan ih sarang yuk kamu perhatian sama aku coba nugas kolot jatuh ti tajong kumaha ceuk bapak eta batu eta cokor nolo atuh make jeung memelu atuh sidik aing deuk anu hajat dicarekan tamatak neng macan jadi korban tah lamun ieu tah bawa motor beborot-botan bari butut mogok di jalan cur hujan didorong kuduaan nyebutna iindiaan coba nugas kolot ge dibonceng motor butut ngagajeleng hari teh kan dijejak motor ganti cek aing oge atuh lamun apel ada teh manis enggak ada juga teh aja biarlah teh aja kan manisnya kamu aing mangpang di dia loba budak parawan tong kaganggu ku bibir jalu sabal mun lalaki di langit lanang jagat lain kudu kikituan ngumbar-ngumbar bahasa buktikeun ku gawe nu bener budak batur teh butuh diparaban nah harek makan cinta akhirna air mata makan sangu dong minumna cai susu ngeunah darengekeun sia neng makan cinta berakhir dengan air mata tapi makan nasi maka minumnya pun cai susu raos orang mah talun kana ngadahar sangu nginum cai daripada ngadahar cinta air mata riweuh nya darengekeun nah kabogoh gableg hak naon grasok nu nyakolakeun neng indung bapak nu ngabiayaan indung bapak mere saragam indung bapak buku indung bapak pulpen indung bapak sapatuti nah nu digugusi itu sing cager neng gerah damang tina katipu lalaki teh bilih janten korban jiga eta mantep deh tak eta nyebut mantep eta teh pelaku mimiti jadi kunaon nyebut mantep ku asakeun ka diri aing gitu mengpeung neng pengajian di dia ku kuring dibongkar ulah sok katipu ku bibir lalah heeh nah anu wajib dituhu anu wajib digugu indung jeung selesai hirup salat ditolak ibadah ditolak segala rupa ditolak sapanjang indung bapak nyurucut cai panon ku kalakuan urang mata kuring mah tara minta doa batur pak sieun kudu mayar doa kolot we cing teh pak abdi rek ka Garut mana cenah perbatasan Tasik jeung Sumedang oh cenah rek kasih kades cing teh pak tadi teh kitu des da geus wawuheun deui pan bae hareupeun batur menyebut wawuh we lah da kasih kades nya cing naon cenah pangaosan ai kamari cenah maneh waranginang ti mana Tasik ari ganas ti mana Subang ari duren ti mana Baduy ari Boronong Majalaya ari ayeuna cenah ti mana Garut atuh deuk mawa doma cenah maneh apaan doma Garut nu dikenalna malahan mah jujur Garut papang loba-lobana disebut ke kota Intan doma Garut dodol jeruk buktikeun dina dus lain ngararaku doma Garut dodol Garut ari eueuh mah teu percaya urang sapanjang urang gosok ke Garut teu ngajingjing doma geuning jaket kulit nepi ka Amerika tah jaket kulit di dieu teh kudu bangga jadi orang Garut teh dodol Garut lamun kuring mau dodol Garut teh dodol mana ieu Garut nah cinta naon nu bedana wah karuut nah cinta kumaha dodol gawa pahit dari tanah dulu teu bisa nyieun dodol juga ieu teu bisa mata kadu daripada nyieun mending menta teh dieu
engke teh wangsul kuring beureun kana jam 2 peuting pun bapak mah ngagoler geus balik cenah jang maneh parantos cing teh Pak ti mana Garut jeung cenah Geura Sare lewas pun bapak kana mobil dibuka mobil teh nah cenah jang eueuh dus abdi teh sok ngagebeg lamun kitu teh ai abdi pan jelema pinter punten cing teh Pak diolog ge teu marere deu kitu we urang mata anu hajat maksakeun lah pan tanda bukti tanda bukti jadi abdi mah pan ustadna teu kaciri ku batur teu di kopeah teu di udeng teu di sorban jadi pun bapak teh sanksi nah bener anak aing teh ceramah kitu teh tah matak buktina teh eta jadi lamun abdi geus ti Pangandaran berarti lauk tah kusabab geus ceramah teh eta tah kadewe koncana bisi poho panu hajat geuning sok make mie 5 geuning botan hiji minyak saparapat tak eta lah apan dicirian pengajian naon bieu dinu hajat nyunatan nah teu mau konca tapi si kitu ieu mah hamburan nu hajat lain nyiniran sakadar ngingetan ibu sok barang dahar di restoran meuli sate 20 nu dituang 15 dibawa ke anak lapar indung mikiran lapar anak wajar lamun kuring ayeuna teu tuang di dieu wajar nama kejeng moal tuang di dieu ingat ka kolot deuk dibawa sabab konsepna dahar di dieu paling beak sate 2 pan dibawa 20 matak bapak hajat punten bilih abdi teu tuang lain goreng hate lain tos wareg emut ka sepuh sabab abdi apal kolot mah init-initan ingat ka anak bener teu Pak anak boga pesen naon pasti dibawa goyobod comro misro kajeun teu boga duit menang anjuk dibawa bikeun ka anak tah goyobod tas comro tah misro dituang ku anak mamah bade moal nyai mama geus seubeuh padahal kempleng beuteungna abdi deuk diajar ngamalkeun eta jadi abdi ge lain teu lapar moal teung di dieu deuk dibawa teu ridho lamun kuring barang dahar jeung daging ai kolot jeung hulu peda teu ridho dah kolot kuring mah baheula diridho dirina hulu peda nu penting anak jeung daging tah nanti balikeun kuring ayeuna keun bae abdi jeung hulu peda ataupun bapak kudu jeung daging eta ge lamun mawa nya ari henteu mah lapur we cing teh bapak arek bolu ho karesep isuk di dahar lagi jeung cai teh haneut tah hiji cinta arek ranginang 3 rut maranginang lagi barareukah deket jeung tasik tapunten anu hese digoreng mah entong diasupkeun cing teh arek cau waduh 3 rut mah cauna ge bararadag nu merek tetet leutik tong dilalep-lalep atuh hese meuyeum cing teh arek peuyeum bapak peuyeum ketan aduh Garut mah kasohor jang kareueutna nah wayahna cing teh arek bapak kolontong waduh Garut mah aralus kolontong nage diberes setengah jam deui beak teh di dapur hah mobil alit aduh semereun nu leutik mah mobil mah da gede asup 7 dus ge juga bisa dipercayaan nyebut alit bari dus can aya asal lieur sia eta mah gede ibu sok we sadiakeun heula dusna keun bisi teu kaasupkeun kan ku abdi dilelep-lelep ibu teh nu hajat lain hah oh keluargana tah alus boga ide kitu hade tah cek ibu mobil abdi leutik gede 7 dus asup memang narek di asupan 7 gitu naon nu teu digugu ka hayang anak ku kolot naon Pak jang maneh terek disunatan hayang ceramah na kusaha ustad nona belaan kuring dipaksa kudu datang ka dieu hayang wayang golek jang kantenan sawah digadekeun keur nabuh wayang golek melaan saha melaan anak luhur kuta gede dunya beak harta beak banda bahkan nyawa ditanonkeun keur anak ayeuna anak 7 kolot geus kolot kalah silih tuding di si AA weh abdi mah gawe cek itu cek lanceukna di maneh pan sidik repot nyeri teteh kolot di alung boyongkeun komo lamun kolot geus kolot anak ngadeun pasea ngukur tanah harita keneh beri kolot araraya sarua jeung nita sangsara katungtungnakeun demi Allah nya maka saliniran
Anak ngariung lain mikiran kumaha cara nang nyugemakeun kolot, tapi anak ngariung boga usulan, Pak meungpeung apa aya keneh, ma aya keneh, urang ukur tanah bagikeun ka anak sarua jeung yang sara kolot ka kolot nakeun. Nah, apan imahna jeung tanahna dibikeun ka bungsu, bagian bungsu tanah di ditu ku si cikal, tanah di dinya ku panengah, tanah di ditu ku anak nu lain, coba inung urang deuk ditempatkeun di mana? Diteuneun di cikal aya pamajikan nu kaganggu, diteuneun di bungsu punten imahna geus diserenikeun ka bungsu asa hakna matak era bumi si anu kumaha ceuk anak pan geus dibikeun ka abdi nyurucud cai panon aslina mah matak mun bisa mah tong marebutkeun harta kolot da moal beunghar ku harta kolot demi Allah. Kolot barang bere ka urang iraha urang deuk mere ka kolot. Nah jadi rai geundeuh rai pias kieu bawa cocok pisan. Bapak TNI jadi TNI lain karena pintar, lain karena hebat, lain tapi aya nyurucud cai panon peting-peting saha inung bapana nu tanpa dikanyahoan kurang. Ya Allah pun anak angkat darajatna, ya Allah pun anak cerdaskeun pinterkeun, tanya bisa itu percaya. Nah gerhana bisa seperti kieu lain karena hebat kuring, lain karena alus kuring, lain karena pinter kuring. Ayeuna leuwih pinter tibatan kuring, inung jeung bapak kuring sanajan tabatan SD tapi mikiran anak ulah nepi ka SD. Kuring mah Pak sarjana cantang tuh anak kuring bisa nuturkeun jejak kuring. Bener Ibu. Nah jika nu gara dosa ka inung jadi jarang rempe kieu. Heureum masa nyaho tak dibahas teh. Dapan kudu tepat sasaran pembahasan teh nya ngarah jelema cala lager. Nu sok hoah ka kolot teh saha ieu eta, nu jejemris ka kolot saha ieu, nu dititah hese ngagugu ieu. Ayeuna mah inung geus eueuh hayang dititah kolot. Nalika urang boga musibah datang ka kolot kunaon nyai maneh ceurik, "Ma boga hutang." Mangka ningbang emok deuk dibubarkeun ku gubernur, adi abdi boga keneh kudu ayeuna pisan dibayar. Tuh jual tuh muning, pake mayar dari paneh-maneh wirang jeung begung mah. Kolot nepi ka wani pan nanonkeun hartana demi hutang anak. Coba kolot boga hutang siap teu anak mayar nu kolot. Anger are egois anak pemikiran anak jeung pamajikan ka kolot mah hese ungah-ungah acan. Kudu rumasa jadi asli bisa teu percaya asli. Aya perhitungan kolot ka anak eueuh. Beak jutaan juta, beak ratusan juta, beak tanah, beak sawah, eueuh hitungan, eueuh kwetensi acan. Nah ari anak. Nyai mata boga hutang basa bapak maneh keur macul. Hutang naon mama? Beasa letter can dipulangkeun. Kolot mah hutang ka anak nepi ka inget. Nah ari anak datang ka kolot. Ma abdi teh boga hutang ka ma, tuluy bebaskeun we nya da jeung anak. Tah ieu teh kalakuan si ieu teh. Nya urang teh hutang duit ti kolot teh nya hutang jasa geus urang mah jelema pang gede-gedena hutang ka saha ka indung bapak moal matak aya nu leuwihan jasa kolot demi Allah Pak matak nu kudu urang dilelakonkeun penghargaan paling besar adalah indung bapak tah budak soleh teh eta. Kumaha lamun indung urang jeung bapak urang geus marawat tapi urang teh inget kana dosa jeung sadar dosa tah tilu nu kudu dipigawe hiji cicing do teu rab can dahar teu rab. Lamun urang ingat kan dosa, tuluy urang inung bapak geus maot, tilu nu kudu dipigawe ku ibu, hiji doakeun, dua tuluykeun, tilu atas namakeun. Sekali deui, hiji doakeun, dua tuluykeun, tilu atas namakeun. Tah bisi kurang kaharti kieu doakeun, kaharti eta mah urang kudu ngadoa ka Allah keur inung bapak urang, pasti. Tuluykeun pagawean nu hadena ku ibu. Katilu atas namakeun meuli Quran, meuli Iqra, meuli Yasin, meuli naon wae hibahkeun ka masjid cenah dibaca ku santri atas nama kolot urang. Tah jelema soleh teh eta doakeun, tuluykeun, atas namakeun. Jadi nyieun kahadean urang tapi atas nama indung jeung bapa. Kahar teh koprok. Kunaon keprok teh bapak 1 juta teh. Kitu. Teangan ku ibu salaki anu jigah inung bapak urang. Jang geus salat acan, ieu ustad ieu caritana. Anger salat mah dielingan ku kolot.
pan abdi di luhur kulum teh di loteng pun biang dihandap sasapu geras salat jam 4:30 kalajeng teh mah balik subuh sabar eta kolot naik ka luhur tangga geus salat acan ke atuh mah sakedap lese eueuh jam genep jug nyorowok kos lain ustadnya salat jam genep jawab ku kuring duha mak nya ge ustad hareupeun umum di imah mah anger bolon Pak Kades punten Pak Kades dihargaan batur jug nganjang ka inung bapana dianggap bolon laras teh Pak matak moal aya nu leuwih nyaah tibatan inung jeung bapa urang matak paingan atuh ku Allah salat ditolak zakat ditolak saum ditolak lamun inung bapa nyuruh cucai panonna lantaran kalakuan anakna punten paingan salat urang hampa zakat urang teu beres ibadah haji urang teu ecreug aya kolot nu jadi hate ari ka batur barang bere ka kolot kalaparan ge antep ai batur baju diberean ai kolot tiung oge teu matut eueuh nu mikiran cing atuh pangheulana anak alus teh ka saha ka kolot hiji budak soleh nu kadua mun geus gede boga salaki tah pamajikan berarti ngaranna pamajikan alus ka salakina ieu mah bakal kasindiran kaum ibu-ibu bakal kasindiran sabab budak soleh engke geus gede bakal nikah geus nikah teh pamajikan ladang didikan kolot kudu alus ka salakina ibu lamun salaki wangsul ti kebon papageun lawang panto bari imut lucu ngagelenyuh someh darede alus kala kaseuri sia teh mah someh darede alus budi hade basa rengkuh ieu teh bapak geuning sumping cokot leungeunna tuluy suntangan ngesuntangan gek diuk dina bang barung tempo kesang nalu atlet cokot hihid geber hihid aing cokot cai anu tiiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapana cai teh cai we teh jeung gula-gula acan suruput ku salaki diinum kata pajikan nu amis lain gulana tapi nu amis budi pamajikan ka salakina kajeun teh manis nu dibikeun tapi popolotot hayang nyeblok geus diberet teh manis bapak ayeuna mah tos tang nya kesang tos teu ngaleet-leet nya mangga ka jaman teh ieu anduk ieu sabun ieu odol dekul mani geus mandi papageun ku ibu ieu kolor ieu sarung ieu koko ieu kopiah kebutkeun sajadah dekul salaki salat beres salat iduk kuliwet ka hareup deuk naon nyuuh nalahunan salaki kumaha ceuk nabi lamun mah umat kami meunang midua pangeran nu pangheulana kudu disujudan salakina well pok ngomong nu baleg ibu budak sakola meureun ngalaman bapana puputan kemang kedaton buah kolbu jeung ceman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumah sacan nyugubakeun nu jadi salaki hapunten ibu maling ngeunenge ceramah nu ku bibir urang Pak eta cenah ku capetangna cenah nyaritana cing dengekeun kalah kana pu bibir teh kitu tah tapi ieu teh ceramah teh Pak Kades jero teuing da direretan teh eueuh atuh aya nu kitu ka salaki beh salaki datang ge jug nagug menang duit teu oh nya tah henteu Senin sia teh setoran mana ladang sonan ti kamari teh bawa beak jeung babaturan eta mung emok pikiran rungsing lalaki teh ibu geus ibu teh salat bapana bilih lapar hayu urang ka dapur eueuh deungeuna ieu piragi comro 2 siki bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki cengep tapi tempo huap salaki sagede peureuh eueuh deungeuna tapi dahar ngeunah kunaon ngeunah hate digeunahkeun ku saha ku pamajikan kajeun daging hayam nyampak ibu ngecebrek wae usaha leutik barang lebok hayang daging punten Pak moal asup kana beuteung aya ge hayang bener Pak darengekeun si siwu sia teh ya Pak tenang iya urang ayeuna jawab ku ibu odak urang geus teh ustad kikituan ka salaki ngan salakina nu kumaha heula atuh marukan rek dibahas da moal roream teuing kudu ngabibirang diri sorangan duli rek disebut licik hoream dok ibu kikituan ka salaki dok demi Allah ngan salakina kudu kumaha heula marukan rek dibahas ngarep-ngarep padendam teh Pak heug atuh lalaki nu kumaha lalaki nu tanggung jawab hayang geulis pamajikan dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan
Gelisna pamajikan teh ku alat Pak, lipstik 360 teh black over. Lain nu ieu nu 7,5. Ieu mah nu barang dahar ge beak deui atuh. Nu 350.000 makeover, wedak makeover. Sanes Sekipa jeung Kelly sanes. Tak eta mah ibu wungkul nu makena. Hayang gelis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon. Pamajikan baeud, bapak mah teu milu baeud, kudu era, kumis panjang, janggot panjang, tuluy baeud, ngeunteung jeung lele sarupa. Lalaki mah kumis panjang, janggot panjang, nah make jeung kudu baeud, matak lamun di neriungan. Ieu aya lalaki sok buat baeud, bikeun rok ibu. Kerok kumis. Lalaki mah tong baeud, akal. Pamajikan ngakeul, ngarah, pamajikan ngari. Pan tugas sekolah bae ge urang mangakal, pamajikan ngakeul, urang ngarah, pamajikan. Lamun urang teu ngarah, pamajikan teu ngari, ya baeud teh. Kumaha atuh pamajikan baeud nya ngareupanana? Tong ku baeud deui. Ulah ku baeud deui. Sampeurkeun. Mamah baeud teh rumah sawe, bapa nu lepat aya ieu teh acis 3 juta kanggo mamah. Gebro dibikeun eta pamajikan keur baeud, jug nangkeup lain tadi. Tak eta tah jimatna Bapak. Matak hirup kudu kunaon ibu jadi randa ngora-ngora, budak jadi korban cerai terjadi, tong nuding alo. Salahkeun ibu nu goreng adat. Lamun pasea ka salaki lah ke dasar bebeakan si Bagong eta ka salaki. Untung salakina pinter naon mana nyebut Bagong berarti sapepeting aing hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak mama Bagong bapak Bagong ari abdi anak begu deuk soleh kumaha budak lamun indungna di Bagong-bagong. Ya Bu, kali-kali mah nyebut ke pemajikan teh si solehnya aku atuh, si manjanya aku sanajan rudet ge hatena. Sugana jadi insaf disebut si soleh teh atuh. Manya nu soleh peporongos wae. Ih, masa nu soleh peporongos nya bapaknya. Gitu. Kan bae Pak urang mah kudu ngalehan lalaki malah. Damal meunang ngalawan ieu mah. Sok bapak pasea 5 menit jeung bapak mah beres. Atos mah bapak nu lepat puntennya jeung ieu mah cantang tuh Pak 10 tahun dibahas keneh ngos bae lagi 10 tahun kotor siang ngabonceng awewe sejen eta 10 tahun dibahas keneh sabaraha giga eta nasirah kuat-kuat teuing sinyal teh lalaki mah atos mah tong dibahas atos cekap lalaki ieu mah fakta matak lamun ibu jadi budak korban cerai heueuh itu lain jeung Allah jeung saha jeung hawa nafsu kumaha nu jeung Allah ala bidzikrillah tatmainul qulub hirup bakal jongjon lamun salawasna jeung Allah tak kumaha teh ngeurepan pasea jeung salaki jeung Allah wirid amak ka salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh cekek seutik yasin pan salaki teh nyampeurkeun bari maca ayat kursi dianggapna jurig cai nu asup Gebro bere duit 3 juta jawab ku ibu sodaqallahul adzim duit menang budak teu korban cerai moal itulah rumus hirup hayang soleh ala bidzikrillah tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun salawat jeung Allah budak teh nyaksi kana kalakuan urang pasea wae mah budak teh anger kitu gurger teangan ku ibu lalaki anu tanpa ngundang amarah cing hayang nanya ieu mah ka bapak-bapak pamajikan keur sare sangu eueuh cai eueuh amak teu Pak. Wow, garade adat. Pamajikan sare sanggup eueuh cai eueuh sadengeun bapak rek digawe amak teu. Oke, amak cenah Bu. Siap. Bapak hamba Allah. Nama ke jeung amak. Nya ceuk urang ge hamba Allah teu kudu bibir. Hamba Allah mah lain kudu ama. Teuleum kana hatena. Pamajikan urang teu hudang wayah kieu tara-tara ti sasari boa aya nu karasa. Kunaon mamah teh geulis. Cicing ibu sun keningna leos karena boboko kosong cai eueuh akal berguna warung tatangga muka meuli daripada ngadagor panto matak rusak daripada ngacekok kana sirah pemajikan matak cerai daripada ngababetkeun kaca matak peupeus nanaonan ari bapak kos bolon tenang ibu ieueun tuh denge pertanyaanna nah aku amak bapak cai juga aya nah aku amak bapak sangujug nyampak
Nah ku amak bapak pamajikan jeung hudang. Justru ku amak bapak engke datang ke sawah bakal muruku sunu. Cek tetangga ditanya kunaon maneh muruku sunu euy? Pamajikan tuh kata nyangu-nyangu acan ninggang babaturan jadi setan. Kumaha ngomongna? Ganti pamajikan kitu mah loba anu hayangeun ka maneh. Geus ancur masih itu moal milu mikiran, Pak. Coba lamun hirup jeung Allah, pamajikan aya nu karasa sangu eueuh cai eueuh meuli di warung. Nu asin 10 siki urang 10 ge ngarebak teu beuteung. Dakul macul tara bebeja datang ka imah pamajikan ngadeg-deg bapak ai tadi henteu lah henteu hampura emak teh hareeng jawab ku bapak nu kudu minta hampura mah geus salah palbah mana bapak kudu nama salah kitu barang dahar jeung pamajikan ngan ku sabab di imah eueuh bapak teh rumah sajajan we di warung eta teh kasalahan bapak ceuk pamajikan abdi nu lepas bapak duanana salah silih aku rumah tangga jadi bener aya Allah lalaki nu kitu maka jeung Allah tah maka jeung Allah iyo tah lalakina tah eueuh orang marek indit-indit rek ceramah sangu eueuh cai eueuh osok ngamuk tara pan urang teh deuk nyontohan anak jadi tong goreng adat teuing hirup teh da anak sebagai saksi inung bapa sebagai contoh tah hayang soleh mah eta jimat teh inung bapa adalah contoh anak sebagai tilu geus capek ya tilu mun boga dulur kudu akur jeung dulur lamun sakola murid kudu hade jeung tah soleh teh kaboka geuning anak alus ka inung bapa pamajikan alus ka salaki dulur akur jeung dulur murid hade ka sakitu ibu osok pangaosan di dia saha nu mere ilmu ka ibu di dieu ustad setempat Pak bener ustad setempat kuring ti Cimaung kuring ti Bandung tong dihargaan jelema jauh kuring datang ka dieu hiji diulem dua dibayar tah duk ngahargaan mah tong nana gerhana hargaan mah ustad nu deukeut ibu gering didoakeun kudu deukeut ibu maot ditahlilan kudu nah nu deukeut sok diledek nu seuri rumah saha cing teh ibu nu ngaosna ustad kukut we sok ngaku nepi ka ustad dianggap anak eme Pak aing mah teu satuju demi Allah nana gerhana mah pek dek dihina dek diledek dek dibenci silahkan kuring mah jelema jauh moal kadenge tapi nu deukeut Pak punten nu deukeut mah nu ngelmuan ibu matak mulyakeun teh nu dua nu kudu ku ibu cip geus seserian deui wae ari TNI dihargaan polisi dihargaan dari hancip teu mah teu adi kan bae tong riweuh kalem cek kahayang teh pareum duanana ngarah ngeusan maksudna teh tukang son gempeur euy tong gempeur tenang we tenang da moal matak dibalangkeun kalem we riweuh hirup tentang sok ngaririweuh diri matak ukur ku opat ibu alus ka inung bapa pamajikan alus ka salaki dulur akur jeung dulur murid hade ka guru hargaan ustadna hargaan hancip ulah TNI dihargaan polisi dihargaan ari hancip teh dihargaan sarua bajuna mah hejo ngan pedah aya belangan nah hancip geratoong baheula presiden urang Presiden Soeharto ternyata aya siskamling sistem keamanan lingkungan saha nu bertanggung jawab hancip bener Bu hancip nu tanggung jawab di RT teh lamun desa kecamatan kaditu tuh aya polsek aya polresta aya polres aya polri TNI sarua tah babinmas jeung babinsa di tingkat desa kahanap hancip mata hancip teh hormat ieu mengalir deh ka hancip nyebut lagi tentara Dorakati Inung saruana jeung si eta tah aduh itu tentara Dorakati Inung si eta paur kana ngaledek batur amit-amit Gusti hancip teh ieu kudu dihargaan sabab kepanjang tanganan dari TNI dan polisi salat ditolak zakat ditolak lamun inung nyeri hate lamun bapak nyeri hate salat ditolak zakat ditolak lamun salaki nyeri hate salat ditolak zakat ditolak lamun dulur nyeri hate salat ditolak zakat ditolak lamun guru nyeri hate paingan ilmu teu berkah bisa jadi di antara opat aya nu nyeri hate ku bibir urang halah raos nu ngadenge mah raos
urang mah jeung geus cangkel jeung geus lapar jeung hayang nginum urang nu cicing tong sok perhatian teuing cek urang oge tos gaduh caroge tong make jeung merhatikeun urang riweuh da moal mah tak ngagugu urang sieun ku salakina aing dar mah cek salakina dumeh ka ustad coba ke salakina Pak lieur pan cek keneh bade terangkeun pamajikan alus ka nama jeung alus ka urang entong kudu Bu mun uihna ulah breng nya beusi bodak kalayak jadi lamun uih teh ti ditu heula tuh ti tungtung heula kakaran ubelah dieu ngarah teu paboyo-boyo gitu ngarah teu silih tincak silih jejak tak engkena beres pengajian teh jadi pasea ulah nya da abdi mah bade enggesan ngan ulah kabubar sampe mah ya doa mah pasti ti ustad setempat ya bunya siji perkara tanpa ditungtungan ku doa leungit barokahna matak ulah bakal baralik ngajadog we heula udah keheul dina pengajian teh can ngadoa geus barubar geuning saha nu bagian ngadoana apa tos aya pentingnya Pak Ustad di dieu nya tah ti abdi mah sakitu nu kapihatur simkuring nana air gerhana sakitu nu kapihatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana para luhur anu kasuhun ninggalin deui pamrih hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang nya cek urang oge billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngaturkeun